tahun baru lain ngadoakan Gusti Allah hiburan ieu karena jelema katulimpeng namun di lembur urang tahun baru lain ngadoakan Gusti Allah katulimpeng cenah teh mah ki haji ya di katulimpeng cenah eta kenyataan kepercayaan Sidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun balik Isra titah ngabejakeun. Begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat, ngajelaskeun ka kaum, kadenge ku Abu Jahal. Coba Mat, coba aing hayang ngadenge. Sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat. Coba bejakeun ka aing. Beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem. Ayo Yerusalem terus ka luhur langit kaula. Ayo terus ka Sidratul Muntaha. Terus ya ka dieu balik deui terus cek eta cek Abu Jahal ka mana? Ya ka dieu ka haram. Sabaraha jam? Ya gitulah bangsa 2 jam atau leuwih saeutik. Mad. Aisyah edan teh sok aju leuwih kitu. Kamari mas ya kamari aing masih kena rada endek percaya tapi kuari mah asal leuwih amat ya aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakeun da isia sok nanaonan mad teu beres ya mah dia iya tuh pokoknya mah kitu bae kula coba tanda naon tanda Ugu hayang nanaon sekangi. Coba ayeuna mah lawang masih dilakso kos kumaha. Kangjeng Nabi rada ngagibeg sakeun. Wah, lawang breh ku Gusti Allah dibukakeun. Aya pasti dilakso. Oh, lawangna nu hareup kieu, nu belah kigir kieu, nu belah kigir itu kitu. Coba lawangna sabaraha? Ditunggu Kangjeng Nabi jidu watir sekian lawangna. Tihangna dihitung sekian. Hareupna aya naon? Sia eta nya nama nya cek cenah eta. Sia mah sedang lamun jadi dukun mah. Abu Jahal teh kos kitu. Coba. Abu Bakar teh ka dia Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa aya ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar naon tanya oh iya rame-rame kabar naon Muhammad keur penting mantes lalakon ti mana ti haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratul Muntaha jo cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah jo balik deui ka dieu tadi ta meme subuh jo eta teh lalakon dengan 2 atau 3 jam kumaha Abu Bakar percaya teu leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya titiknya sama leuwih ti eta ge lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae geus lamun salian Muhammad ge heula aing ge tah eta teh kan pohara geus sebentak eta lah gelar siddiq geus teu make tawar-tawar deui masyaallah. Urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar, contoh Sina Umar, contoh Sina Utsman, contoh Sidina Ali, contoh para wali ulama dek pengen ngomongkeun hukum masih ngagigeg geneh bae. Geus loba contoh-contoh. Dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg geneh bae. Masih hayang keneh bae. Dikurangan teh hayang keneh. Gimana nyatanya bener dah itu sih eta kredit bisa diharamkannya aing aja teu kaharti masih kena caritakeun kredit haram can kaharti kana patogeun habak mongkos togeun teh mongkos kitu ya Allah eta teh Quran eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna atuh kadangan teh Sina Abu Bakar mah atuh urang merenung heula naju jelaskeun gur Abu Bakar mah geus can kaharti cara lamun Muhammad lu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik paneta geus anggeus-anggeusan tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman nah masih keneh kafir
nu ngaran Abdurrahman masih keneh kafir. Cek anak nak bah asana abah hajo lain deui ku ari nutur-nutur Muhammad ibadah kanu teu kadeuleu urang ibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo nu teu kadeuleu. Ipan pangeran urang sakitu gedena sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang. Haju abah ku ari ninggalkeun pangeran eta lah cak ulama kula sebagai anak nganasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul eueuh di wetan eueuh di kulon eueuh di luhur lain di handap lain di tengah lain di mana atuh di mana can dibere hidayah mah kitu bae hese bae can dibere hidayah urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya nyembah ka pangeran kos kumaha artina lamun beureum-beureum mun hideung-hideung mun gede-gede sakumaha mun di luhur uncang-uncangna di mana. Coba kuntil anak atuh nu kos kitu mah teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah tah nu mantak urang ngaji ge supaya mantap iman urang ka Gusti Allah supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah nyaritakeun pangeran ngaji henteu nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajian kumaha ge ngaji seminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok didinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah didinya geus tenang begitu der ngajerep ninahin jasa beres amin kakak arakudang bebeja kanya karudi imah bu ngaji nikmat jasa oreganan kerek tah cik Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang boga anak teh can nuturkeun horenganan akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak torojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi ka ulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kami kabehan ngaibadahan gitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge moal ku kumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun sapira patung atuh nah iyalah mala yang fauna wala yadurruna diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun teu sapira batu bejakeun coba Muhammad kul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah
arti nama inkari eta mah percis kalladzi istahwatus sayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah bujeu geus lalaki teu nyandung katulimbeng aduh teu nyaho jalan ege cakolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut kalau beratan mana lamun beratan anu katuhu kakatuhung gitu bener eta kolot baheula teh kos kitu lamun ternyata beratan kekenca gitu tah eta mun lalaki mun awewe heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe atau baris awewe nah ieu kumaha tetep gedean nu belah mana masyaallah jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq bahaya ye kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan anu dimodik ku setan anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan bahaya padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tama jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae Zaid Aisyah deka mana neuk ka Serang ka Serang neuk jalan ka mana tetep aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi ya ka Serang na ye ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu salah tah mau datang ka Serang ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah ye Aisyah kumaha tah mah aing bae pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka ieu ge moal datang bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu ka Garut bisa ka ditu itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ye tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbeng teh Aisyah tuh iya kurang kikiran bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae sia nu judi pertama motor bea judi kadua kali mobil ku sia digadekeun judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan emang pamajikan nu siapa nu bapana bego sia mangan hak pake doang teh kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sekata limbang tetep bae kadinya dege lah loba omong sia-sia aing Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae ya Allah ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakubaga kopi tuh sia tuh saember ya los malana lah kos kitu mah ente happy waduh masyaallah
dituduhkeun eta mah haram tambah minuman kos kitu mah geus paling ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta ai endek mah sia tah ulah make minuman kos lah tidak menghayal minuman kos kitu mah sayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka lah geus neraka buah pamoyang sia bae teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema katulimbeng dekawin ge sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah masya Allah ceng abah makarunya ka aceng menang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge aduh tah ieu sia aya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah atuh milih pi pamajikan aja aing mah garila emang kurang gitu bah atuh masya Allah dadana kos pakaian bae ping diumbar ka mamana aju bujal eta kadulian gitu atuh abah ge resep sebenarnya mah abah da ondo-ondo masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang eueuh kitu make baju panjang abah mah garila ieu dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu deui pengkolan coba dah tembok ka ditu tembok ditembok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak abapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun ke rumah ke asupna umur sabaraha ke asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan tamat aduh tah eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anna rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kos bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus ka dituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya bae tah eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasehatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya emang kunaon kitu bah eta mah jang aing leuwih berat sama bapak bloon biasa tah mah tadi nasehatan ku kolot mah masya Allah jang hirup sia-sia kene engke kaditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus kaditu na zat kawin eres jahayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa sholat maghrib 5 rakaat kira-kira sholat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohanat neng emang sholat subuhna sabar rakaat 4 sholat subuh mah 2 rakaat 2 mah tong kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah sata salat bae ge can bisa didikan makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese-hese teh kadenge ku sia kadenge tuh pas salakina hayang nyandung pas ngaji kiai ngabahas nyandung datang ka imah kadenge teh ku sia lah sekongkol tah mah kajen kuku mah ge pajar persekongkolan aduh masalah hese bae
pamajikan teh hese bae. Masya Allah, pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys. Lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan, bo tama saluhureun wali tama. Hese pamajikan, ya Allah. Tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu. Tah, apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui, balik deui ka masa musyrikin, ka masa kemusyrikan. Wah, cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh. Moal. Mainnya kudu balik deui. Tah, lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah, Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam, diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam, geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu. Eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh. Mun kitu eueuh nu nuduhkeun, ieu mah aya nu nuduhkeun, tak eta jelema ge lahu ashabu yad'unahu ilal huda. Aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh, tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha. Padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam, tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah. Moal beres. Babacaan bae ge kudu aya guruna, fikih kudu aya guruna, tauhid ge sakomo tama tauhid mah. Urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya, hese maca bae di buku bakal cilaka. Pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun. Allah aya. Sifatna Allah teh wujud hartina ayat, kasipatan ku kidam, kasipatan ku bako, kasipatan ku mukhalafah lil hawadis. Contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah. Jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil. Allah lantaran aya dadamelanana. Mustahil aya dadamelana nu ngadamelna. Takos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal. Ieu naon ieu? Ieu cai teh. Cai kan sumuhun sifatna beureum. Kumaha urang lamun diinum rada aya karasa tehan. Ieu naon ieu? Kopi. Cai keneh, cai ngan kuari mah cai kopi. Warnana hideung. Lamun diinum ku urang pahit. Oh, eta cai kopi teh warna na hideung, mun diinum pahit, mun lain pahit, mun teu pahit lain kopi, mun teu hideung lain kopi. Kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae. Ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina ti heula nu miheulan, kasipatan ku bako tetep panderi tungtungna mukhalafah lil hawadis. Yamu binasi wadaniyat kudratirat tah. Ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngarana dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna. Tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabeladiana Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna. Sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam. Takos gitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh, hiji Islam, dua iman, nomor katilu ihsan. Iman geus jelas, Islam kitabna geus jelas, tumpuk ihsan mah anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah. Berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae. Rasa dideleukeun, rasa didengekeun, rasa digerakkeun, rasa diperhatikeun. Eta mah ngan sakadar contoh doang. Anta budallah kana kataroh wa ilam takun taroh kana huyar. Eta mah hiji ka ditu nama asa didengekeun, asa dideleukeun, asa diperhatikeun, asa diintip bae ku Gusti Allah. Perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah. Boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya. Kudu Islam narapi, iman narapi, naik kakarak. Moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal. Moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah neuleukeun aing ieu.
Allah nalekeun aing, gua aing didalekeun ku Allah. Aja aing didalekeun ku Allah keur nonton TV, cak Allah pan teu bagus teh nonton TV, berarti aing dibendu ku Gusti Allah. Atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka. Lah kajenna kena jadi suruh neraka lah. Laon pan eta. Moal da aing. Lamun jelema geus boga rasa didelekeun, didengikeun, diperhatikeun, ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah, sieun ka Gusti Allah, harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodok. Aing mah dibendu ku makhluk, masa pira makhluk, nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah, dipuji ku jelema mah lah ku ari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan. Teu aing mah hiji we Allah. Tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan. Kumaha tahapanna? Aya nu nuduhkeun. Ceng ye wudu nu bagus make piki ngaranna, ceng salat nu bagus make ye piki ngaranna, sok dek make riyad, dek make takrib, dek make fatul muin, kuaditun make raudhah, make tuhfah niayah, silakan tak jang Islam kuari iman, mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditunya nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang. Abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir nama aja babari atuh asal dereng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pendoon eta kos itu. Nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hatina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate himapan zikir teh jang neangan dunia. Gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah, maksudnya supaya dunia, supaya penghormatan, supaya zikir hiji Allah, lobaan Allah, sorangan Allah, supaya datang kadinya entak budak ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah, supaya datang kadinya kudu boga guru. Daya nu nuduhkeun nah ieu kan jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit ulah ngridit wae set ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema kos ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang teh alah geus sararese kuari usaha mah katulimbang teh manu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok bae katulimbang teh jelema geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mu ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina bae katulimbang hei para penguasa ulah datang ke tejujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikarabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak bae ta kiai katulimbang ta kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira lobaan nu katulimbang tah lobaan henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang. Masyaallah. Pas ke tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1 titiknya belah sana, 2 sana, 3 sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan
Panglima ngatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak 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 tak, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat, berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mati nyahun Medan. Atau teh nyahun Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahun, di mana Cikupa teh nyahun, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teh nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah ka dieu oh ye izin beladi. Kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ieu kan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah. Cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dinya, Ki. Ulan. Tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Pengkolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap. Ngaco si aki. Banyak kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah kula ieu teh nyaho ieu jejak arahna ieu ka mana ieu tempat hiburan camat kieu di daerah dieu eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki kayak ditampilin kugu eta buaplok. Alhamdulillah cak si aki emang karak ditampilin alhamdulillah cak Panglima kuat amat nih jelema ieu kencak warisian. Ki, tempat hiburan di mana? Eta di dia. Tampilin deh kencang. Jogel. Alhamdulillah. Di talian si aki. Tapi di jero hatena mah ieu si jelema bener apa lain. Jeung ulama tah lain. Lamun kiai ieu asuh aing bahaya cek nya. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ke Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa aki-aki. Jaga na hudang. Begitu hudang, raja langsung nangkep. Cak Panglima aing ya bahaya ieu. Cium tangan raja. Oh, kiai dia wah bener bae. Cilaka aing cilaka. Cek Tuan Raja, buka. Tuh bener. Asana nasib aing mah ieu mah geus diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja. Didieukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib sana aing mah kumaha meureun. Aduh tapi pan aing mah nu jelas ndek laporan bae ka Tuan Raja. Dan dek mangga Tuan Raja nyaho teh ieu henteu ieu Kiai Ibrahim bin Adham kiai di negara urang teh ieu
dek nanya naon anjeun ka dieu urusan Islam urusan iman urusan ihsan ieu kiaina kunaon kumaha dina coba ka dia laporan kunaon matak dina nyana ngahinakeun abdi kunaon mangahinakeun anak abdi pan ditugaskeun ku raja ti ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar personil beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman ayo ulah kebenaran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah nanya kaki tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nya kuburan bener kiai nuduhkeun kuburan bener pan atuh kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih Tuan Raja jeung Panglima ku bodoh-bodoh teuing tuh kiai mah kos kitu raja tinggal raja di bodoh-bodoh atuh bongan nyana nanyakeun anak kula sedangkan kula mah pan umur teh geus kolot hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan lamun aya jelema geus kolot pasti luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan kata lain jelema jurig do kos kitu mah kayak stop raja stop acak-acakan ya urusan dia cak Ibrahim bidadang bos ayo nanya hiburan ke berak mora kanu teu nyaho kaler kidul jelema anu kasarung jelema katulimbang tanyakeun lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan raja hiburanna geus kudu di kuburan nyaho sia aduh dan amankan dan tapi asup ke jero hati Tuan Raja oh jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan hiburan teh geus macam-macam jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas nasihat seorang waliullah anu ikhlas pamrih dekasa sebab non unsur hayang di alam unsur hayang di bere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mak luruskan itina panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah masa sih kudu make hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng cenah eta mah ki haji katulimbeng cenah eta mah pamarentah katulimbeng bin katulimbeng tilu kali bin tah mah geus katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbang lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedangkan di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan tah nu geus kolot mah kudu boga pikiran kos kitu raja amankeun bahaya ieu mah ngamuk bahaya nu kos kitu cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bawa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teh kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dia bingkisan naon hah gede apa leutik
itu kan pun gede letik ya. Letik teh hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah. Tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja, nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram. Beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah. Kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula. Titik kula mah dek balik bae. Lantaran kula ka dieu diseret, kula seret deui ka ditu. Ulah jagur raja ulah. Aya tuh banyak seret deui. Sakumaha aslina bae kula mah geus pokona. Teu ieu mah neuk dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka tu panglima sadiakeun kuda teh hayang. Teu hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal. Sebab kuari mah geus nyaho bahwa ieu teh kudu dihormat. Ai kitu mah berarti rakyat teh rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon. Wah malik deui bae ka aing. Mau dek kahormat, dek nuau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos gitu mah. Ieu bagus kanyawan karak dihormat, dek kanyawan teu dihormat. Atur rakyat nu sejen meureun bahaya. Gas cak raja. Gas cak raja. Tuh gara-gara sia si panglima. Apalah ya ieu nasehat cek nya. Gas kula mah. Hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah. Dek dipersilahkan make kendaraan bagus teu hayang ka ulama. Mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu. Henteu ulah kula mah dek balik. Wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu. Lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah. Kula mah geus moal robah. Tapi awalna ieu kos kieu geus hayang kula mah. Ulah balik kula mah. Wassalam. Tinggal raja bajeng panggil sia-sia. Cie tuh kula penting ya. Di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima. Stop. Berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana. Istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu. Kudu nu ke bintang, minimal bintang 7, puyang-puyang sia. Nya nama cicing saya abdi hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah baik sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener lista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui. Talian diseret deui ka istana. Lapor. Ya, cek Tuhan Raja. Abdi mau sakitan. Saya teu beres si jelema. Coba udangkeun, begitu datang. Yo, kiai deui bae. Cak panglima sia. Ka wakil kunaon diseret eta? Emang kunaon? Balik di dia nang nyeret aing. Aduh cek aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar tah kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti jelema edan wah ayo tetap kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah. Teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetap kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah. Tanya kedua kali deui, saha hamba Allah. Sakula hamba Allah ge boga ngaran. Lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja tetep caknyana hamba ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adham
Ia adalah pengakuan hanya hamba Allah. Justru kulamun ditanya na lain ku macem panglima, mun ditanya na lain ku raja, mun ditanya na lain ku wakil panglima, kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adham. Komo ditanya ku murid kula, komo ditanya ku rakyat mah, ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adham. Nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu cari ini wakil panglima, sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deh ke istana. Tah titip jak Ibrahim bin Adham, raja ulah ngarasa jadi raja, panglima ulah ngarasa jadi panglima, kakarak jadi wakil RT. Ya wakilnya na sombong jasa. Kamu tidak tahu saya wakil panglima? Mana etika Islam apa kudu kitu? Rakyat tadi urusan ngaku panglima, rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima, rakyat tadi urusan ngaku raja. Dekar kerajaan sah jurig. Tuh, jak raja pan kieu deui bae. Ye, blabe ieu bae. Lepaskan deui. Cek wakil hampura tuan aja emang tadi ngegedit. Des dia. Tadi sanu nyeret panglima. Tuh, sia kan. Silih salahkan panglima jeung wakil. Guys, balik deh, balik Ibrahim bin Adham. Tinggal raja, panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu. Urang dinasehatan mun lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti urang di mata rakyat sombong. Berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub. Nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang, rakyat orang supaya kondusif deui. Yang capek ngadenge kondusif. Di koran kondusif, di TV kondusif. Komo orang Golkar mah negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif. Insyaallah. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasib. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam. Hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati-bupati jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta. Nebusna maka sabaraha duit. Coba tuh nasehatan bupati anyar si urang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Cak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan bang semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babuk kabak ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Oh lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu, ka camat kos kitu, ka bupati kos kitu, mesti ka mana atuh ya agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasib. Akhirnya raja mah luluh lantaran nungan nasehatanana asli embung diberi hadiah, asli embung diantarkan dipuja-puja, istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapih dakwah teh. Nah ieulah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener, tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Oh, urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih, nu bebereana gede buleudna. Lamun anu ngundang ka daerah mana ye? Daerah anu mah malah maka dinya mah keur ieu ge. 200.000 na naonan. Beak tekor atuh aing. Tak mal narima deui. Dakwah naon teh kos kitu. Nah iyalah di negara urang teh brok teh geus ti mimiti pedagang
pemerintah nomor hiji, pedagang, petani bok kiai nabok kabeh. Tapi orang masih aya kesempatan. Ja Allah mah Maha Ghafur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon? Urang mulai lembaran baru di tahun baru. Urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon? Nami-nami endek moal sia. Walahu ashabu yad'unahu ilal hudatina itina cek babaturan ayeuna ka dieu. Tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Inna hudallahi huwal huda. Sanyana pituduh Allah yane agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar. Di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal. Selain daripada Islam, Islam mah wal huda. Ialah Islam. Selain Islam dolal. Sasar, salah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut marane kabeh salaladar marane kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi anakimu sholat supaya ranjeun ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sadarieun ranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwallazi ilaihi tusyarun. Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab. Dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salia di dunia. Urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salia di dunia. Nyokotna ngalana ngahasilkeun menang ti mana digunakeun ka mana. Nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna. Sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia. Ieulah nu bakal dihisab. Kabelah ditunang ke mata orang diperbandingkan, ciri orang diperbandingkan antara bener jeung salahna. Sungut orang irung orang kabeh awak orang. Nah iya bakal dihisab engke. Iyalah wa ilaihi wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun. Bakal digiringkeun, dihijikeun, dikumpulkeun ke jaga di mahsyar. Urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna. Belah ditu bakal neuleuh jembatan Shiratal Mustaqim. Seuneu ngagedur-gedur, belah ditu neraka ke aya surga. Nu bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim berarti lulus ka surga. Nu teu bisa nyebrang, ieu bakal sing jarungkel ka neraka. Setelah dihisab, Masya Allah. Mudah-mudahan orang kabehan nu hadir di dia khususna umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat, bapak orang, aki orang, keturunan orang, anak-anak orang jeung tetangga orang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditendeng dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala,
di kuburanana lega jeung caang di akhirat tadi dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam.